Syekh Nawawi mah mimiti umur 5 tahun ngimpinya ngimpi kumaha ngimpi ulin di pangimpian sanggeusna ulin haus sanggeusna haus hayang nginum di sumur beak sa sumur nginum empang beak disedot di empang nginum ka laut kandas diinum kabeh haus keneh bae hudang bebeja karamakna Kiai Umar kitu kaya mimpina diusap ku Kiai Umar ulah bebeja ka sasana teh kelak ajen teh meureunan bakal jadi ulama gede lantaran cai adalah ilmu jeung hikmat sing hade ulah loba omong nyata masya Allah urang mah panimpi teh lain mimpi kos kitu urang mah diudag-udag garong udag-udag maung paling rendah kuntilanak geus sakitu teh teu kitu doang deui lumpat nyilip hayang kiih wer kiih ngompol eta impian urang mah pan karari itu bae tah neheula Syekh Nawawi sehingga sakitu dididik ku Kiai Umar talar Quran guru pertama adalah bapakna Kiai Umar sehingga 3 tahun ngapalkeun Al-Qur'an 5 tahun ka 3 sabaraha tahun tah 8 tahun ti 8 tahun manehanana hayang ka Jawa 8 tahun dah mulai ke Jawa teh di Jawa Timur 3 tahun nah lamun 8 tambah 3 sabaraha 11 tahun balik deui ka dieu sageus balik deui ka dieu dites ku Ki Umar seluruh ilmu 12 pan umur 11 tahun geus bisa kabeh 11 tahun geus bisa kabeh di Nurjaya mah kuari geus huisan boro-boro 11 12 pan ilmu ieu batul muin pohoan bae mun teu neuleut tulisan mah teu jalan hadena aya tulisan engke mah paling habek kitabna kana mun dipaling ngeusan jadi kiaina wassalam intaha kurang aja ngeusan yang jadi kiai mun patuh main langit ya Allah ya Rabbi didinya dididik deui ku Ki Umar teh disalametkeun Nisa lantaran loba jasa nu masantren umur 11 tahun cak bapakna teh Ki Umar maneh mah misah bae belah ditu misahlah tanarap pasisir ngaranna didinya lah maneh nanyeun podok umur 11 tahun loba nu ngaraji kadinya ngan aya ilham ti bapakna memeh maot ieu Nawawi tetep kudu masantren deui tidinya maot bapakna langsung nyana bebeja ka emakna rek masantren deui cak emakna maneh atuh elos bae dek masantren mah ngan mun guru encan ditah balik ulah baliknya emak bae rindu bae ngan emak mah sakitu bae mun guru geus ditah balik kakar abeh ulah sababaraha balik aku renteu teh emak urang kitu apa henteu masantren ge emak urang mah teh yang balik mah balik bae mumpung aya keneh emak jeung abah ge gitu mah ararese jasa waktu balik dulu masantren saminggu balik temen kaditu keseleun emak ge cek mah teh ieu masantren tanah nah kitulah Syekh Nawawi ngan Syekh Nawawi mah boga kaistimewaanna hiji di umur 11 tahun begitu masantren ka Jawa nyana teh dititipan tongkat sungken dititipan ku saha eta ku nu gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawawi anjeun berangkat poe Senin berangkatna titip ieu tongkat bawa ku maneh ka mana bae ulah datang ka teh dibak cek senai pan gula mah budak nu make tongkat mah kudu nu 40 tahun umur 40 tahun ku ari ieu kiki teu make nyana besi pajar kolot bareng dipayung mah henteu teu komo gula henteu tapi Syekh Nawawi kita mawa bawa bae ieu mah sewaktu-waktu aya kepentingan bawa ditanya saha ai ieu aki ulah nanyakeun ngaran satu ketika bakal kapanggih deui ke Mekah ai kitu bakal ke Mekah cek Syekh Nawawi caki zaman esekna pokona kuari bawa ke kapanggih deui di Mekah jum masantren berangkat napa Senin
Mantap kolot baheula guru-guru urang nu masantren geus pasengan tah aya tah urang turus di Syekh Nawawi. Oh, cak anu di dieu paingan aing mah salah asar. Paingan hese bae. Nanyakeun kana pesen aja paenan pesen aja hese teh. Hese kalau bae. Aduh akur bae hese mah. Salah sajeng Senen ge. Berangkat Syekh Nawawi langsung ke Jawa. Dibawa bae eta tek aya ngaran Kiai Arifin di Jawa Timur. Masantren lah didinya. Saeun masantren cuman satahun kaduana geus kita balik, ceng. Ini ulah masantren ka mana-mana deui, balik bae. Kecuali anjeun teh ieu bakal diudag-udag ku musuh di Banten mending ke Mekah bae. Kuari mah geus balik bae 2 tahun. 2 tahun masantren di Kiai Arifin. Baliklah Syekh Nawawi leumpang, lain naik Innova, lain naik Avanza. Haji Jamal mah kuaring geus boga anu gede teh nu jangkung mobil naon karang-karangna. Ki Jamal, mobil naon teh nu jangkung. Kula ge teh nyawa ngaranna. Pokona jangkung ge pokona. Kode namanya. Ki payung aya bae. Harus narik berkat bro. Masalah gitu. Yuk kita cerita dongeng guru urang tenar sadunia berangkat di Jawa Timur lempang datanglah ke Alas Roban. Di Alas Roban jeung hiji letih jeung lesu anu luar biasa. Teu katahan, leuleus. Nya hayang dahar, nya hayang minum, nya hayang sare, teu kuat. Ka mana ieu cekeunna ieu pas di Alas Roban kudu nyilip jeung kudu sare. Nailah ningali aya lampu 2 kurungna luar biasa. Asana itu saung caknya na ieu. Asana itu saung. Beuki ka jero ka Alas Robana, beuki ka jero bener aya saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditendenlah tongkatna di jero saung, nyanana ka jero. Aduh, nikmat amat caknya na ieu. Aya ampar segala rupa ngan teu kudu si bebeja kanu bogana geus kajen di luar bae lah. Aya lawang ka jero isuk-isuk bedek bebeja geus teu kuat biasa. Langsung bae jana sare. Kudang ngadenge azan. Allahu akbar, wallahu a'lam. Azan di mana jadi leuweung tapi kadenge. Kudang subuh neangan cai. Begitu neangan cai wudu, beres wudu salat subuh, mantap salat subuh kadinya deui ka guha kanaon ka saung dicokotlah kunyana tongkatna. Begitu dicokot aya getihan. Luhurna kaget cenah kok aya getihan barang di deuleu nutup orai. Orenganan nyana sare teh sare di jero baham orai. Nukunyana dipake ampar teh letah orai. Masya Allah. Nyana ge kaget. Di deuleuan nyana teh lain orai, saung bae. Geus beres jadak ieu bae. Ieu aja orai. Berarti aing eta didinya. Ya Allah, disalametkeun ku Gusti Allah. Begitu manehanana rada sieun ngomong orai. Kula di dieu geus ratusan tahun dititah ku Gusti, justru kula titah ngalintuhan awak dipersiapkeun jang sare anjeun di letah kula. Wih, orai ngomong ka Syekh Nawawi. Urang mah anu digotong kunaon boro-boro ngomong orai. Naringkel nyatek urang ngantu modar doang. Ora sare di dinya. Terus salam atuh Syekh Nawawi, assalamualaikum ya orai. Waalaikumsalam Nawawi, hati-hati ka orai silih salam. Masya Allah, karim istimewa Syekh Nawawi. Baliklah ka dieu. Balik ka dieu ka Purwakarta ke Syekh Yusuf Asem Balawi. Didinya Syekh Yusuf nyarita ka murid-muridna magrib bakal aya murid kula iwalieun. Padahal geus jadi wali, iwalieun ngomong sing hade nya kemudian hormat sing hade ulah kumaha awas hati-hati bener bae pas magrib dah dihormat ku kabeh cek senawi kunaon dihormat ai tinyahuin ka aing ku dihormat bungeun senawi dihormat aya jaya malah goblok teu ngahormat siapa oh sabalikna senawi mah mun dihormat ai haji jaya mah hayang teu dihormat awas ya ku pasol gitulah Syekh Nawawi didinya terus Syekh Nawawi masantren
Pelila hanya sabulan kaduana tukang sasapu di bumi Syekh Yusuf As-Sambalawin. Sasapu ngepel. Pas ningali di meja Syekh Yusuf, aya masalah. Cek Syekh Nawawi, ieu masalah. Syekh apa naon? Ngandeuleuh ka guru ke salat duha. Gegerana punya dijawab dirinya disarahan. Wa'lam wassalam titik-titik telepon deh tadi perenganan Syekh Yusuf keur ngadoa bae Gusti abdi boga masalah ieu sabulan ieu teka tebak ku abdi coba pang merekeun ilham ti mana ieu teh datangna coba jawaban teh salat duha tas ngelengis terus ka kursi kadinya bari ningalian kitab dibuka aya geus aya jawaban disaingan wassalam titik-titik. Waktu mun Haji Jaya mau wassalam Nur Jaya. Ya Allah, Masya Allah. Ditanyakeun langsung ku Kiai Ainu patrol poe ieu saha? 1, 2, 3. Oh, di antarana aya Nawawi. Masya Allah. Panggil Nawawi tadi. Wallahi cek guru Nabi itu ngaku demi Allah. Kaulah dengan rendah hati pakai bahasa orang Arab na panjang. Digertalan sebenarnya bari. Aya Arab lagi. Wallahi demi Allah anjeun adalah lain murid kula tapi guru. Ciri Syekh Nawawi ciri kula mah murid. Ieu saha nu nulisnya ngaku. Muhun buatan abdi alhamdulillahirabbil alamin langsung di aku. Ieu kunaon wassalam titik-titik embung kanyahoa. Embung kanyahoa. Batur mata boga kabisa teh embung kanyahoa. Haji Nur Jaya mah tangtangan ku ieu. Ilmu sia ketrokeun. Cakera mah kacang baru ditentukeun. Waduh. Ya Allah, Syekh Nawawi istimewa. Idinya langsung titah balik. Ingat ka indungna ulah wa kabalik mun guru can nitah balik. Idinya geus beres, kita balik Syekh Nawawi kadi kebeneran Belanda diurang ke kermujeun Rit Syekh Nawawi boga murid di antarana buyut kula Ki Hairun kula anak abah kula putra Abah Haji Romli putra Ki Hairun teh masantren tah di Syekh Nawawi umurna kolotan murid daripada Syekh Nawawi ngaji teh tamat-tamat ka Ki Hairun muhat bae mulhat bae nya mah hobina mulhat wari mulhat jog biara aja wari jog biara itu mulhat enteng mulhat ieu alfiah di koing di kumis aduh alfiah di kumis ai mantek di bulu suku giliran dipagahkeun atuh emang kumis bari kerok beak kabeh Nawawi istimewa jasa Masya Allah balik ke dia Belanda nang gitu ngaranna manggil Syekh Nawawi sekali, 2 kali, 3 kali ternyata bener Syekh Nawawi teh rek di rogahala rek di buluh Syekh Nawawi. Ingat kaki-aki teh ke kapanggih di Mekah. Nyalametkeun diri Syekh Nawawi murid sakieu lobana di dieu jeung dibutuhkeun di Banten jeung manehna hayang mudalkeun ilmu ka ahli-ahli Banten. Tapi situasi jeung kondisi anu henteu memungkinkeun berangkatlah Syekh Nawawi ka Mekah nyalametkeun diri Syekh Nawawi teh umurna waktu nyalametkeun diri umur 15 tahun ka Mekah teh umur 15 tahun Masya Allah urang mah 15 tahun Ki Ihsan lempeng Syekh Nawawi geus piruh di otakna ieu ku ilmu di dadana geus piruh ku ilmu berangkat umur 15 tahun ka Mekah langsung cicing di Syib Ali teh kira-kira 500 meter ke haram eta Syib Ali belah dia Syib Amir ieu Syib Ali belah dia nu kuarima ieu jadi istana raja berarti disebutna gunung naon Jabal Abi Kubais Syib Ali Syib Amir atuh di kieu-kieu ge misalkan kamu hese nah kebelah dia dan Suglel kadieu Palak di dia Palak Godim kebelah dia Palak Jadid nah etalah Mekah mengkebelah dia terus jalan ke Jihad Sud kayak gitu nah inilah Syib Ali didinya lah Syekh Nawawi
ibadah ka Gusti Allah boga guru hiji Kiai Dahlan, 2 Kiai Nahrawi, nomor katilu Kiai Dimyati, nomor kaopatna adalah Kiai Ahmad Khotib. Umur 15 tahun Syekh Nawawi pas keur ngaji di Dimyati. Sabulan ngaji di Kidahlan, sebulan ngaji di Kidahlan, dipanggil Nawawi ka dieu. Ieu budak pagahan. Aya naon gitu? Mama rek ngarang kitab. Mama rek ngarang kitab mungkin ngabutuhkeun bangsa bubulanan. Ieu Nawawi budak pagahan lah. Tira ge ngaji jurumiyah, ngaji datang ka alfiah. Teh mama mah rek ngarang. Teu ngajawab Syekh Nawawi. Teu ngajawab. Ngaleos. Mudah-mudahan dengan sakitu datang ka kamar kieu. Daripada guru repot-repot mending ku aing bari pangaran teh. Hebat jate teh Nawawi. Repot amat guru ninggalkeun murid bubulanan mungkin datang ka satahun bisa. Ieu mah bebeje bae ka babaturana ampura besi guru neangan. Ieu kitu keur nyilih heula Nawawi sakedeung moal kebal. Gegeraan bae nyana istikharah ka Gusti beunang kabeh tek dikarang punya hanya 2 minggu wakila adalah 2 bulan. Panggil ku guru Nawawi kebal amat coba titah ka dia dibawa kadinya ngahareup assalamualaikum sampura lila amat ieu aya naon kula mau ngarepotin guru daripada ninggalkeun murid bubulanan bahkan satahun kula mah ieu pangningalikeun we kitab ieu begitu ditinggali ku guru Kiai Dahlan. Ya ieu mah nundek di karang ku aing. Sapinah teh eta sapinah cuman 2 bulan Ramadan tanggal 1 anggeus Syawal tanggal 30. Ya Allah, eta ngurucut cai mata. Guruna nu ngaran Kiai Dahlan ieu dek di karang ku mama. Ku anjeun dipilaan masyaallah, mama mah bungahna luar biasa. Ku bisa sarua kieu. Ditangkep Syekh Nawawi umurna kakarak 15 naik ke 16. Ya Allah ya Rabbi umur sakitu ngarang sapinah tanggal 1 Ramadan selesai tanggal 30 bulan Syawal. Langsung guruna aya aing mah gahanaon dia tuh ka sia ieu. Naon guru dipagahkeun ieu kos ieu modelna ieu murid. Ya Allah ya Rabbi dipanggil aku Ki Marzuk. Awi tadi yo sok hore. Gitu kurang jangan sok hore. Karangan sia eta deuleu-deui di tukang, kurang alif hiji. Sedangkan Ki Marzuk geus buta. Ki Marzuk teh geus buta mamang daripada Syekh Nawawi. Cek Syekh Nawawi aing eleh ke enek buta. Nya nyahoeun teu deuleu ka kitab aing kurang alif hiji. Coba ditingali bener kurang alif hiji. Tidinya nya minta hampura ka Ki Marzuk. Hampura kula turunan ilmu. Mantap ke jalan sombong. Kaguru sia kos kitu. Lain sombong karunya. Masalah guys, Masya Allah. Eta teh aya Syekh Nawawi mah 2 bulan eueuh jol aya karanganana. Ki Nurjaya ge pernah leungit. Pernah leungit. Dijangan ku Pak Ucu. Jaya ka mana Nurjaya? Ai jol teh bener. Pasti mana ya? Pasti mana? Itu tasi mana? Ai pada wah barang di dalam surat cinta. Orang non mogok belajar cintana ditolak. Emang lo potongan diterima iya nama. Ya Karim, jauh amat beda nak Nurjaya jeung Syekh Nawawi nya. Masya Allah, Gusti Allah Agung. Gitulah Syekh Nawawi. Keistimewaan Syekh Nawawi itu semacam eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus nguntit Ki Marzuk ai di Mang Mamual bisa nurunan dengan coba Ki Khotib aya Ki Khotib Asy-Syambasi aditu ceri Ki Khotib minta ilmu anu model Ki Marzuk ilmu na nya nama teu neuleuh tapi nyahoeun kasalahan kitab kula. Tah kula mah hayang kos kitu, mun geus bisa kos kitu kumaha? Atuh hebat bae Cek Nawawi teh. Moal dibere ku sia mah hayang hebat. Atuh kumaha bae pokona mah kula mah turunan bae. Kana naon diturunan hiji
syaratna kudu boga bajuna ulah leuwih ti hiji. Nomor kedua daharna kudu 3 huap bae, lain 3 huap. Haji Jaya mah 3 huap dihitung 150. Waktu sama ngalewi. 3 huap bae. Nomor katiluna mun sare ulah pakasare kecuali geus tunduh. Jam sabaraha penting tetunduh ulah sare. Berang tetunduh ulah sare, can dibere tunduh ku Gusti Allah ulah sare. Eta bae lalakana teh memeh dibere ilmu ku Ki Ahmad Khatib Sambas seperti eta lah Syekh Nawawi. Nyilid Syekh Nawawi ti babaturan-babaturanana umur 16 tahun ke 17 mulai serba hiji bae Syekh Nawawi. Sanggeus serba hiji bajuna kuli mawaan cai Zam-zam. Didinya daharna keur boro-boro keur loba. Boro-boro keur loba ge tetep 3 huap bae. Mal katuturkeun ku urang. Tidinya lah dengan cepat dipanggil ku Ki Ahmad Khatib Sambas, maka Syekh Nawawi diturunanlah ilmu Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Sarua tah jeung kiai tuh nu gambarna aya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Latif jeung sederetan kiai-kiai nu di saat eta. Begitu Syekh Nawawi boga ilmu eta kadeu aras kadeuan segala rupa sakumaha nu dina hikam teh kadieu deui Syekh Nawawi ka Jakarta kadieu ka Jawa lantaran disuratan ku ulama dieu perkembangan Belanda anu dahsyatna luar biasa. Maka Syekh Nawawi menganjurkan kepada seluruh ulama harus ikut berjuang melawan musuh-musuh Allah. Gerakan Syekh Nawawi disikapi ku para ulama di Banten terutama siap satu suara dengan Syekh Nawawi nadet ditangkap ku Belanda dan dibunuh berangkat deui ka Mekah di dieu ngalanjutkeun Syekh Abdul Karim. Itulah Syekh Nawawi anu luar biasa jaba ngajina anu geus kamasyhur internasional kemudian boga turunan di Sunyararas. Jadi sifat kepanglimaan perana luar biasa sebab terus di Syekh Maulana Hasanuddin Banten. Nailah Syekh Nawawi nuku urang kuari diaji kitab-kitabna seperti eta. Saenggeus ka Jakarta kapanggihlah manehanana jeung Habib Usman. Habib Usman ngadengi aya Nawawi, Habib Usman jadi mufti di Jakarta. Syekh Nawawi balik ka dieu, dipanggil ka Jakarta. Ka Jakarta Syekh Nawawi sasalaman pelukan sanggeus kitu ningali di Pakojan keur ngabangun masjid eta Habib Usman di Pakojan. Begitu ditinggali Syekh Nawawi kurang kadieu saeutik ieu Syekh Nawawi kurang sedikit menurut Talak begini tetap Syekh Nawawi kurang kadieu saeutik kurang ngaler adu argumentasi tuh nu eleh nu menang. Eta Habib Usman diajak ka luhur sebelah mimbar ditoel ku Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na umur 16 ke 17. Habib Usman geus jadi mufti. Bib lihat ayo apa? Masya Allah Baitullah kadeulan Baitullah langsung ditangkap ku Habib Usman teh Nek diciuman, mundur datang tangga gorling kabehan. Embung dicium, embung Habib Usman marah lantaran embung diciumna Syekh Nawawi. Syekh Nawawi embung ngomong kunaon sih embung dicium? Pan kula mah ieu mah lain Habib, mestina kula nu nyium. Pan lain Habib ge maneh teh boga warasatul anbiya lantaran boga ilmu anu luar biasa. Ieu teh ahli waris Nabi, kula wajar nyium maneh. Teu bisa cek Syekh Nawawi. Kula nu kudu nyium maneh. Pak embung ngaguling. Ai Haji Jaya mah pahayang-hayang cium dong. Aduh ampun. Masya Allah. Ai diondang bagi cium aja nama. Ai nu cium tangan we. Hei. Cium. Ya Karim. Allah Karim Syekh Nawawi poharaja tidinya lah sangat dihormati ku Habib Usman. Kemudian Habib Usman ngarobah mimbarna. Kula pernah berangkat kali itu jeung Haji Supendi jeung adik kula Haji Muhajin Tokabe ningali masjid tersebut nu pernah diluruskeun ku Syekh Nawawi. Iyalah di Pekojan. Tak kitulah Syekh Nawawi ganjang jaritana Syekh Nawawi berangkat deui ka Mekah.
masih lila cerita Syekh Nawawi datang ke Anggeus mah maziahna anu paling istimewa 7 maziah. Di antara maziah anu tadi disebutkan kakarak ge aya 2 maziah. Hiji nembongkeun Baitullah, nomor kedua na nyieun sapinah cuman 2 bulan ka guruna. Katilu tadi nebak masalah Syekh Yusuf As-Sambalawini. Kemudian masih loba keneh maziah anu ditulis ku para ulama-ulama hanya etalah manaqib Syekh Nawawi begitu di istikharohan ku Kiai Abdul Hamid Suruan tetap bisa dicetak di istikharohan deui ku Kiai Maksum tetap teu meunang dicetak di istikharohan lah ku Syekh Yasin Al-Fadani sebab nyana di antara anu ngomentar tentang Syekh Yusuf teh 40% Syekh Yusuf Al-Fadani anu nyaritakeun keberadaan jeung keistimewaan Syekh Nawawi ketika di Mekah. Kapanggih penulis jeung Syekh Yusuf Al-Fadani kemudian dicaritakeun 60% hasil kekeluargaan di dieu tapi tetap ketika rek dicetak ieu encan aya sampai saat ieu manaqibna geus terangkum tetapi tetap masih encan aya izin cetak. Wallahu a'lam kumaha boa. Nah ialah di antara keistimewaan Syekh Nawawi masih loba keneh masih keneh maziahna urang mah tinggal bangga bae ka Syekh Nawawi anu nyana aslina ieu adalah orang Banten. Urang teh urang Banten. Jadi tatangga jeung Syekh Nawawi. Di antara Syekh Nawawi keistimewaan kecerdasan Syekh Nawawi eta ditanyakeun ku ulama Mesir ketika manehanana tungtungna ketika manehanana ieu naon kitu ngaran-ngaran nu sakitu istimewana. Pertanyaanana cuma 5. Gitu dah. Kunaon bisa pinter gitu. Jawabanana teh dijawab ku Syekh Nawawi. La. Jawaban leutik. Urang mah surat mau 5 lembar. Usina mah uleuh saeutik jasa. Itu mah ngajawab 5. Dijawab, "Wah, hartina 5 teh. Kenapa kok orang Indonesia cicing di pasisir biasana beuki lauk lamun beuki lauk eta biasana teu cerdas tapi kok ieu mah secerdas ieu?" Dijawab ku Syekh Nawawi, "Oh, sanajan di sisir laut teu pernah ada harta petek aja. Adi Jaya mah petek mati tombol mah terus." Nah iyalah aya deui kawal lain kitu suratna. Kaifa? Dijawab waktu. Masya Allah 2 versi. Ilah keistimewaan kitu Syekh Nawawi numantak aya bae wiridan ti Syekh Nawawi wiridan kitu pantang lauk. Allahumma ya aliyu ya Allahumma ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu abini ila kaza terus itu doa pantang lauk. Mun santi belek bae nah iyalah kudu di pantangan lauk ulah sok ngadahar lauk aya endog mah atuh teu naon. Lamun teh jeung endog papantengeunna. Ai lauk pantang ai endog terus sarua bae ka mah. Jadi Syekh Nawawi itu seperti eta. Da iyalah guru urang istimewa. Syekh Nawawi ka Ahmad Khatib Sambas kabelah dituna saeutik deui naik ka Kiai Zaini Dahlan. Kabelah dituna ka Kiai Ahmad Syato Abu Bakar Syato. Nu mantak Syekh Fadani ma an Abi Bakar As-Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Dina tafsirna, dina fikihna, dina qiraatna, dina segala macamna seluruhna an Abi Bakar As-Syato, an Abi Bakar Syato, an Abi Bakar Syato. Gila Syekh Nawawi mah kadinya deket ya. Ya Allah ya Rabbi. Tah nu mantak istimewana Syekh Nawawi mah bisa ningali ku mata batin sehingga ucapanana sehebat apapun ngaji fikih, sehebat apapun ngaji alat, sehebat apapun ngaji adab, lamun batin henteu dieusi moal beres jadi kiaina, moal beres jadi ustadna. Sakumaha kita nuku ki payung dicaritakeun ceramahna jarina sayang amplop. Baki payung janten amplop bae geus sina eta teh. Eta lah nu bahaya ge kos kitu. Baiklah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kacamata batin urang deuleukeun ka gambar-gambar ka potret-potret ulama-ulama salafus shalihin. Eueuh hiji ulama
anu terusna dina silsilah nu datang ka urang selain ahli Allah. Kabeh ieu adalah ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun ahli Allah di bawah bendera guru-guru urang kabehan.